Balado, balado, balado. Banyolan mengadang bendok. Tepang deui sareng mengadang bendok dina acara anu sami. Pamirsa anu mika cinta ka sasama bangsa, alhamdulillah dina ieu mangsa kenging ridho tinu kawasa. Tiasa patepung lampung pa amprok jongo patepang raran dina waktos anu katang cahaya tur laluasa. Mudah-mudahan patepang ieu tiasa midang kabinga ngusir tina sagala narangsa. Bang paluh nu matu kasusah nu jampal kajengkel anu ngagegenter sapoe munggi kaganti ku kabagjaan guligah caca. Keprok. Mang Adang gaduh pengalaman bade ngarahul, bade didangkeun, bade batu hampura-hampura ieu ngahalap-halap. Aya cai? Aya. Aya cai? Aya. Minta air dong. Wow. Air minum lain air keur mandi. Keur minum the one true thing. Bahasa Inggris, monyong. Apa bahasa Inggris itu urang fungsinya pakai Inggris itu boga kuncina tinggal di bengkel. Mentan Cina eta mah tuh. China. Cai keur the one true thing. Aya jus mujair. Ampun cai. Tuh, jadi salah. Orang ini tuh sepang orang tokongan sama menang tadi sangat orang sekaya ngomongin pur diakur geni. Tuh. Eta mun cai herang eta mah keur mujair atuh. Naon deui atuh cai naon? Susu. Halo. Ieu teh Mang Adang sanes. Mang Adang. Cikan muka. Tuh. Nah, mantana di lotik. Mesin locok locok. Ditapakeun deui dong. Mangga sok lewat. Ngasok. Naon? Kana manon. Bade. Lelelele. Naon? Minum hayam teman. Lelelele. Minum entok. Si bawa itu, bawa. Dokter dongeng. Mang Adang percaya kungsi ngalalana. Kungsi ngalalana ke seluruh dunia. Di Bogor, ka Cibaduyut, di Papait ke Kaliwah. Waduh, kemana sih? Luar negara ini. Numpang caketna beli tarasi ka Inggris. Mang Adang ngalalana ka negara Thailand. Kabeneran di itu aya saemara. Saha-saha anu bisa ngangkat suku gajah anu gede nasa gede beduk suku gajah butukan si saha anu bisa ngangkat suku gajah mangka diberi hadiah ku batur ti negara itu ieu di duduk gitu teu kaangkat. Waduh. Datang deui negara teh sejenna teu kaangkat. Datang teh manggiluk saemara. Wah, mang diakalan we. Ini tina kana gajah teh gajah ieu. Ai tingali gajah teh jauh. Nya kumang teh wah da antap parah dipencet teh kayutna cet. Gajah teh joki teh ngangkat. Bor teh menang juara, Mang Adang menang. Eta gajah namrakeun di sukuna ngabetem. Teu usik teh mari. Geus lila aya saninguna disaebarakeun deui. Cing saha-saha anu bakal bisa ngusikeun gajah tepikeun ka dieu mangka dibere hadiah deui. Anu sabadag-badagna. Wah, ti negara ieu datang, ti negara itu datang, negara itu datang deui emang ku akal deui emang. Pira oge dihareosan ku mang teh. Di kumaha tah? Sok sia mending dipencet deui. Ai teh pajah teh cogi deui. Alhamdulillah. Ini teh ka negara Amerika. Di Amerika mah aya saemara balak kuda. Kuda teh gede teh. Kuda koboi. Apa koboi? Budak angon koboi teh bukan yang meri, make dulukuy, make ieu koboi film koboi bare teh mah. Sok nembak ning film nu mah pistol. Ayo. Itu, tah itu koboi ngaranna. Kudu tumpak kuda anu koboi. Itu koboi. Make kecut. Kok nyampai karena tatangkalan berebut.
Apa teningan sasampayan ipong. Nah, ada balap kuda, batur mah kuda tengah jajal. Galade kuda nanti jauh mungkung. Wah, gagap. Aku kurang tengah pakaian kuda, nyanyinya kurang teh. Eta teh kuda letik pikang. Kawas kuda kuningan. Ah, keun bae teh di akalan we. Eta mah pada nyung serikeun aya nu serina. Ana serina. Aya ngehihi nyung serikeun urang keun bae. Nu penting bakal menang. Sabab era urang Indonesia kudu eleh. Ah, mang tuluy teh. Udah ngajajar, tuluy dikebutkeun bendera, batur mah kuda teh malalecet. Nah, anu mang kalah ngajol ka tukang. Aduh, iya bukan ngajol ka tukang mang kaning balap. Ah, mang teh anta parah. Di akalan niku mang. Di kumaha? Untung ya bawa cengek. Digesek ke cengek teh. Ah, eta mah digelang we eta kuda. Naon-naon Mang? Eta kuda digelang. Heeh, naon-naon Mang? Iya nu beye. Eta kuda digelang liang pantokna. Kuda digelang, cak ditumpakan lek kendek kuda mampu manting halus. Kau kan kudu menang aduh ke anta parah deui kudu nyusul kuda. Wah anta parah digelang we emang. Wah mang lumpat cak ditumpakan. Alhamdulillah menang jadi juara mang. Alhamdulillah. Eta mang ingit teh ngalalana mang teh ka ditu. Aya deui di ditu teh ngalalana teh. Aya anu festival ngalapelut. Ngalapelut teh diarungkannya gitu. Kudu teh tetepkeun ka sagededoran. Gede di ditu mah. Eta tan kalung cage di ditu mah. Dahana bisa dijieun palang gigina tuh. Kuda gede na rongit oge segede soang. Itu mah tuh ka urang teh marukan matak modar. Eta mah di ditu sagala gede. Kumaha cing teh ngalapelut teh pikeun ka kitu. Aduh. Festival pun deui. Emang miluan di Indonesia. Ai batu mah diurekan. Ah, mang henteu di akalan we. Ngalabelut supaya menang terang. Ayo. Ah, ngalabelut teh batur mah ukur hiji, ukur dua mang wah. Teu anta parah, mawa we mang teh akal, mawa karpet diamparkeun di sawah. Tuluy mawa radio, mang disetel kana dangdut. Ayo teh loba we ngantai eta pelut teh. Marukana jaroget karari teh nya kita. Atuh loba sadayana kali ngalarekeun 2 ember, 3 ember amunna. Tuluy deui mang tadi akalan sok cing loba. Tuluy deui aku mah hayu akalna. Ah, mang mah dialhamdulillahkeun. Ah, di kieu we kumang mah diakalan, batur mah diurekan we. Batur mah diengrin, mang mah galenganana dijungjungkeun gitu. Pelut teh ramai we. Kali ngadudutan. Aya deui di negara aya budak kalkah hitut. Kalkah hitut sabab ngadaharan bumbuahan beak saboboko baling bing boti talus tuluy deui beak saboboko teh kan ka bahasa Belanda mah apal bunghak betulna gede tuluy wae hitut ini dibawa budak dalam karek diuk karek dieu tet kana diuk cis eta mah geus saminggu eta budak nihtir hitut bae tuluy. Aduh kumaha indungna geus era dibawa ka pasar karek kasihkeun saeutik. Tuluy deui kasihkeun saeutik. Dan sedeng deui pret kumaha teh. Ngan saya marakeun cing saha-saha nu bisa ngeureunkeun hitut maka dibere hadiah deui anu hade. Mangluan. Ku batur mah ku daun jambu dijiekeun beri dijampean. Pocang pocing belah hoe ulah hitut tengah peting isukan tengah hoe gitu. Kalah hitut teh wae. Tuluy aya di jampena cakaka di leuweung. Inyung talina dihakan di baweng. Hitut jaguna kalna durutut. Ah, mang mah diakalane ku piriwit. Nah, di kumaha teu? Pan piriwit mah pang sakti-saktina dina bal trik eureun. Tuluy deui dina mobil ku polisi trik eureun. Umang dibawa ku piriwit dicocokan kitu cak. Eureun eta hitu teh menang hadiah deui mang alhamdulillah kitu teh. Ngan kade kumang teh dipagahan lamun boga hitut kudu nya bisa nyeng celengan. Nah, di cek celengan. Hitut lamun hitut teh saban hitut teh ayeuna keneh tuluy ditewak
tuluy di keleran, tuluy tutup, ditewak di keleran, tuluy 3 tahun jadi batu ali ya. Wah. Bos saya naga aya nu hitut batu ali tina hitut apa? Batu ali tina hitut lamun di sipung teh precis wek sapasar meledak. Eta mah geus kitu teh mang tuluy deui indit. Kaangkot di ditu mah indit kaangkot teh numpak angkot teh paralager jelema teh ka orok-orok pager. Indit mang teh numpak angkot. Ayo mang empat angkot teh mang kieu keur cicing we kieu. Di dinya awewe di dieu ari PT aya anu keur nyusu. Budak indungna teh nungutan mah gak boleh we eta marukana. Kumang teh geus kutap-ketap ditingali we kumang teh. Wah. Itu ari teh budakna ningali urang ningali nawaran. Aa bade. Nawaran marukana. Dina rarasan aya naon di dinya. Atau saya nyawer kan? Di nu kieu disawer borara aya nu nyawer. Iya kan? Nu bener. Benar. Kadalah bagja. Ya iya. Kela atuh titipun ka Dede. Ayo nuhun, tak kitu nuhun, tak kitu nu wae eta di si eta. Nah, ieu sugan dan nyawernya rek kumanehanana. Tapi kan baik ngaganggu manehana acara urang. Tah, urang kungsi jadi parkir. Jadi parkir kan batur mah trit trit. Urang memecahkan eta mah lain ku piribit lain. Ku tarompet. Eta mah urang teh jual parkir jeung enak anu ka ditu ngalangar ku urang teh ditiup. Tetet tetet tetet. Ai tibatan urang mah rupana kalah ngarep teh kasurupan bermenta bangung hideung. Mata ka bapak polisi panuhun piribit kada diabadikeun ulah digentos ku tarompet. Margi tangtos bae upami dititritkeun bakal aya nyieunkeun bangun hidung sarta kasurupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah hilap. Like, comment, and share. Kumaha? Saha? Kumaha? Subscribe. Oh. Ulah hilap. Mengadang, like, comment, and cebrek. Ulah hilap. Like, comment, and subscribe. Iyalah. Tak sakieu heula ti Adang Beno official tong hilap like, comment, and subscribe.